Siang-siang nuang si mencos dilanjut tuang nikmat sareng peuteuy. Dinten aya nama moalnya gap sapu moal ningal cucian. Nuju males ieu teh bakat pami nuju males kieu mah sok alimna naon. Tapi kana barang tuang mah teu aya malesna. Paling panginten males barang tuang teh pami teu damang we, pami sehat mah da geuning hoyong wae barang tuang teh. Hayu aya nama urang ngadamel si mencos alias cicos aci mencos. Kaleresan di bumi teh gaduh keneh aci sareng tarigu ieu teh hayu aya nama urang eksekusi. Beres di adonan mah hayu aya nama urang gereleng-gereleng. Tapi tenangnya ieu teh atos wawasu panangan teh atos bersih. Beres digereleng-gereleng mah hayu aya nama urang arancrub, urang ngarojay. Sok ngarojay sing dugi ka beukah ieu teh tadi teh cainana teh atos dilisahan ku abi teh supados henteu garancet. Upami atos beukah mah hayu aya nama urang haranya. Hayu aya nama urang gorengkeun nganggo seundeunna teh sing alit we kieu tuh. Lebetkeun we ieu teh si mencosna pas lisahna nuju tiis keneh. Tuh geuningan tinggal kot maruntang parageuh ieu teh ngalawan dicanakan teh. Da tadi hilap ku abi teh ieu teh henteu didaraikeun sok we ku abi teh disimpen dikantunkeun heula iba ku abi teh sakedap da kalah kot tarempel tuh tinggal. Alhamdulillah tuh cicosna ieu teh atos asak atos dibumbuan hayu aya nama urang tuang besti. Nuang cicos seep sapiring teh asa acan wareg ieu teh hayu aya nama urang masak urang masak heula sangu. Moal seueur teuing nyanguna oge cekap we 3 gelas oge kanggo tuang duaan mah. Sakantenan ngantosan sanguna asak hayu aya nama urang nyamel heula. Biasa we samalna mah ieu teh bade ngadamel sambal dadak cabe sareng tomat. Nyamelna atos beres sanguna oge atos asak hayu aya nama urang tuang. Alhamdulillah nikmat deui wae tuang teh besti. Harayu atuh nya teu kabarita. Tinggal besti samalna oge manis seger kieu. Dicocol nganggo peuteuy, ditamihan saung haneut. Mantap pokona mah ieu mah. Alhamdulillah besti wareg tuh tinggal. Seep lesang dugi ka samel-samelna.